Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipayun mangga urang sasarengan panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap shalawat sareng salam mugia tetep dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, jeung ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin nu sim kuring dipika hormat, di kesempatan ieu sim kuring bade ngajak hadirin sadaya hayu urang sasarengan ngalestarikeun budaya Sunda di zaman ayeuna. Budaya Sunda di zaman ayeuna teh geus teu pati payu kusabab lobana pangaruh ti budaya luar. Loba pisan budak zaman ayeuna nu leuwih hafal budaya lain dibandingkeun budaya sorangan. Contona, budak zaman ayeuna mah leuwih resep nyanyi lagu ti luar negeri. Jiga ti Inggris, ti Korea, ti Jepang, jeung lain deui. Padahal di Sunda ge urang gaduh pupuh nu teu eleh alusna. Jiga pupuh balakbak, pupuh kinanti, pupuh asmarandana, jeung sajabana. Tarian Sunda oge teu eleh alusna jeung tarian modern. Tari nu paling populer di Sunda nyaeta tari jaipong, tari anu dipadukeun ku sora gamelan jeung gendang. Tari jaipong pernah tampil di Hong Kong Arts Festival tahun 1874. Rasana bangga pisan tarian Sunda bisa nyampe ka luar negeri. Arurang salaku warga Sunda kudu bangga ka pencapaian budaya sorangan jeung kudu bisa ngalestarikeunana. Hayu urang terapkeun budaya Sunda di kahirupan sapopoe. Geus jadi kewajiban urang salaku warga Sunda kudu bisa ngajaga jeung ngalestarikeun budaya Sunda beh tetep aya nepi ka generasi-generasi nu rek datang. Rupina mung sakitu nu bisa sim kuring sampaikeun. Hapunten bila aya kalapatan jeung cariosan nu teu merenah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.